Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun Ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Kawasna mah bener Ujang, tapi teu gampang. Moal gampang Ujang dina ngabuktikeun kanyataan nama ngan ku aki kaimpleng. Memang si Komodo teh kabeungharana teu sagawaya Ujang, teu sagawaya manehna teh muhit kasiluman babi bener. Tah ayeuna lamun geus nyaho Ujang teh hayang kumaha sok nyarita ka Aki. Cek Aki Sukiwa waktu harita nanya kitu bari mencrong kana beungeut Juragan Karman. Atuh abdi teh hayang nyingkirkeun Aki, hayang ngawiwirang, hayang nyiksa, pokona mah hayang nepikeun ka si Komodo teh hancur hirupna, sabab salian tinggi ngaruksak segala rupina, bisnis diruksak, artos sareng Mas Abdi oge ludes ngan bingung teu salah cariosan Aki teh sabab sanaos Abdi paratos gaduh sangkian kitu ngan harita aya bukti nyata mah bade nuduh kumaha, bade newak kumaha, bade ngalaporkeun ka hukum kumaha moal tiasa. Soalna ari nu kitu mah kapan teu aya sidik carina, teu aya bukti fisikna. Aki meureunana ayeuna teh abdi mah bade mulut tulung bae ka Aki kumaha carana supaya bisa newak si Komodo dina waktos manehna teh keur ngacirim jadi babi kitu bae Aki. Tembal Juragan Karman waktu harita langsung ngebrehkeun ka hayangna. Hade paniatan Ujang teh hade ngancek Aki oge teu gampang sanajan Aki bakal ngusahakeun ngan beureunan berat Ujang, berat lawan anu bakal dihareupan ku Ujang teh. Aki oge
moal bisa nyebutkan sanggup, moal ngomong teu sanggup sabab lawan orang teh lain dengan seukur si komod hungkul ujang, tapi lawan orang teh deking na nyeta kuncen jeung deui anu tangtu nama ujang orang teh bakal berat ngalawan rajana nyeta siluman babi sabab eta siluman teh moal ngantepkeun lamun anu mujana diganggu kurang tak eta jadina keheula aki kudu mikir heula, kudu mikir segala rupana supaya teu ngabahayakeun jiwa urang sorangan. Hari newak bakal cida gampang nangan hasil jeung heuteuna mah cek aki oge can bisa ditangtukeun leuwih hade ku aki bakal diteangan heula kelemahan anu gampang keur ngahancurkeun hirup si komod eta bae heula ayeuna mah anu bisa disanggupan ku aki moal bisa langsung naragal nyerang si komod bahaya ujang bahaya urang kudu neangan heula kalemahan anu panglemah-lemahna anu bisa bener-bener ngahancurkeun manehna cek aki sukiwa waktu harita manehna teh ngajelaskeun sagala rupana kacida jentrena ka Juragan Karman anu unggut-unggutan sanajan hanjelu kahayangna mah waktu eta teh langsung pindit ngajugjug ka lembur Mang Komod nyerang jeung langsung ngabuktikeun supaya masyarakat umum nempo saha sabenerna Mang Komod tangtuna lamun sakabeh warga geus nempo bakal wirang jeung moal ngantepkeun Mang Komod aya deui di eta lembur eta anu dina waktu harita dipikahayang tapi ngan saukur kahayang kulantaran manehna mah teu bisa kukumaha boboroning manehna guruna oge geuningan kalah ka nyarita kitu atuh mangga aki sanaos abdi teh kacida hanjeluna kumargi lamun tiasa mah hoyong tela ieu naon teras ayeuna sareng abdi ngajugjug lemburna cuang buktikeun meureunan lamun tos bukti mah ditewak kurang eta bagong terus dijantenkeun si komod kita dihareupeun sakabeh warga kan sugem mah meureunan kana manah abdi teh aki cek Juragan Karman waktu eta ngabrehkeun kaayaan hatena sabar ujang sabar cek aki oge sabar teu gampang sabab lamun henteu disiapkeun sagala rupana secara rapih lain urang anu bakal ngawiwirang manehna bisa jadi urang anu bakal wirang jeung cilaka nah maneh teh hayang cilaka maneh teh ujang lamun hayang masuk bae ayeuna mah indit sorangan jika ditu ku aki bakal dibahanan sagala rupana ngan wayahna anu kajadian naon bae oge kudu ditarimakeun ku ujang lamun ujang teu hayang nurutkeun pituduh aki ayeuna temal aki sukiwa waktu harita negaskeun deui ih nging kitu atuh aki nging ari kira-kira bahaya malah sanos hanjelu oge nya entos lah kumaha ki bae mah nu penting mah upami tos siap sareng abdi cuang laksanakeun sagala rupina cek Juragan Karman akhirna mah manehna teh waktu eta negaskeun jeung rek nurutkeun kahayang guruna alus ujang alus ayeuna mah jig geura balik sing tenang saminggu deui lamun aki geus menangkeun kacindekan anu bakal ngahasilkeun moal aya kagagalan rancana ujang aki bakal datang ka imah ujang bakal ngajak ngalaksanakeun rancana tapi saumpamana dina minggu hareup aki can datang nepungan ujang eta tandana aki teh can meunang bongbolongan jalan anu halus sabab cek aki oge
Aki bakal neangan cara anu gampangna jeung apesna si komod anu gampangna kurang dilakukan supaya si komod teh cilaka gitu bae nama cik geusnya ujang geus tong loba pamikiran naon deui berarti kudu nungguan Aki. Cek Aki Sukiwa waktu harita negaskeun sagala rupana atuh puguh bae juragan Karman sanajan hanjelu bener-bener hanjelu kacida waktu eta teu loba nyarita deui langsung pamitan sanggeus dititah balik ku guruna. Teu poho manehna teh mikeun duit kacida lobana ka pamajikan Aki Sukiwa. Telilati harita manehna teh geus aya dina motorna nuju deui ka lembur bari. Nah teh mah tetep bae ngageremet kusabab kahayangna can bisa dilaksanakeun. Hanjakal coba lamun ayeuna teh si Aki langsung giap coang indit keun ku Aki sagala rupana bakal diuruskeun tong sieun penting ayeuna keneh bakal cilaka si komod teh beunaan aing teh bakal ajrag-ajragan suka bunga tapi aduh hanjelu geuningan teu gampangnya aduh cilaka lamun kieu mah aing teh bener-bener kudu sabar sok sieun teh mang tahun-tahun kudu nungguan aduh cilaka atuh meureunana beuki berat bae engke ka harupna eta anu terus-terusan digerenteskeun sapanjang jalan nepikeun ka lembur teh tetep bae mikiran kaayaan Mang Komod kulantaran manehna geus teu hayang nempo Mang Komod hirup senang di lemburna. Sedangkan Mang Komod anu keur jadi bahan pamikiran juragan Karman poe eta teh keur ngobrol jeung pamajikanna kulantaran dinangke peuting manehna bakal miang ka hiji lembur anu lumayan jauh ti lembur eta mah ngan rek dijugjug kusabab geus kaimpleng geus kanyahoan ku manehna loba jalma beunghar di eta lembur teh tangtuna loba emas jeung duit. Bari nyuruput kopi Mang Komod teh nyarita, sarmi wayahna yeuh kulantaran beunaan akang teh kep peuting mah balik teh bakal buru ka subuh sabab lalampahan teh kacida jauhna jeung deui cantang tu gampang sok sieun teh loba halangan harungan anu bakal ngahambat kana hasil anu biasa kurang sok karasa. Lamun akang bisa balik secara salamet ka imah geus pasti maneh oge seuri sabab duit teh numpuk beuki loba emas loba duit loba ngan dina peuting ayeuna kulantaran akang teh bakal nyaba ka lembur anu can sakali-kali acan didatangan dina wujud akang keur malih warni wayahna maneh ulah kabeng bat kunaon bae oge ulah tunduh sabab lamun can aya tanda akang bakal balik ulah wani niup eta leulin kecuali katembong akang geus rek balik atawa keur aya dina kaayaan bahaya kudu konsen tetep kawas biasa kumaha kaharti jeung siap ngajalankeunna maneh teh sarmi tanya Mang Komod bari neuteub ka pamajikanna anu diuk di gigireunna nganti tadi neuteub kana beungeutna kawas keur aya anu dititenan kulantaran teuing kunaon bisarmi waktu eta asa tegara renah pikiran teh mikiran kaayaan
kasieun anu ngadadak nyangkaruk dina jero hatena. Aduh akang, teuing kunaon hate kuring ayeuna teh asa teu gararna kieu. Nah teu bisa diundur ka bulan hareup bae akang. Ayeuna mah ulah di siso teh ayeuna naon beda, penting ayeuna mah anu karasa ku kuring teh kawas aya kilat-kilat kurang hade. Nah teu bisa untuk keluar puting kemah akang. Cek Bisarmi waktu eta langsung nyarita kitu anu matak rewas jeung bingung keur mangkomod. Kusabab kakaraeun Bisarmi nyarita kitu samemeh manehna indit, padahal mah waktu puting oge acan kulantaran masih kene sore. Je kunaon maneh teh Sarmi? Ulah sieun ulah hariwang cek akang oge. Nu penting mah maneh kudu konsen, ulah ninggalkeun ieu kamar kudu tetep mencerok kana lilin, ulah sare ulah nunutan. Komode nepikeun ka ngakoler nyegrek mah sare tibra cilaka ka akang teh eta anu penting nama. Gampang bisa aya kitu aya kieu. Aya bahaya naon kan katempo ku maneh oge bakal kaciri. Seuneu bakal teu cicing ka ditu ka dieu kawas rek pareum. Dina cai oge bakal kaciri akang teh keur udag-udag. Ku warga atawa kunaon bae oge bakal katempo tinggal tiup aman akang teh balik bakal salamat bucekil. Moal duit atau emas ka ieu kamar teh jadi eta bae ayeuna mah anu kudu dilaksanakeun ku maneh. Sarmi ulah mikiran sieun kitu sieun kieu ulah. Cek mangkomod waktu eta nembalan kitu kacida panjangna ngajelaskeun kudu naon anu dilaksanakeun ku Bisarmi. Nya akang kaharti ku kuring oge kaharti masalah eta mah kaharti. Jeung di kuring oge geus niatkeun moal hayang sare moal hayang ilit pokona masalah lagi akang keur usaha can balik deui ka tembong aya di hareupeun kuring kawas biasa kuring teh moal ka mana-mana moal sare ngan teuing akang cik kuring oge tadi teuing kunaon hate teh asa teu gararna asa kumahanya asa sieun ditinggalkeun ku akang ke puting teh jadi kahayang mah atuh beureum heula da duit urang teh loba harta loba moal beak akang henteu ngalakukeun sakali mah moal mata beak harta urang teh moal akang moal. Cek Bisarmi waktu eta nembalan kitu bari ngajelaskeun deui kumaha kaayaan hatena atuh puguh bae mangkomod teh waktu eta can nyarita ngadon mencerong kana beungeut pamajikanna anu katembong kawas pinuh ku kabingung jeung kasieun. Atuh mangkomod dina hatena teh ngakerentes sanajan biwirna can ngap deui ngomong atawa nyarita ku kumaha ka pamajikanna. Je kunaon si Sarmi? Nabot jadi beda kieu. Pira aku aing kudu ngabolaikeun rancana anu geus puguh aing teh bakal mucekil di eta lembur teh. Balaleung harja mana teh duitna loba emasna ge loba. Atuh lapur meureunana moal nambahan harta aing teh eta anu digerenteskeun dina hate mangkomod. Akang kunaon kah nutup kitu ka kuring kaharti henteu tapi eta mah tetep kumaha akang da kuring mangan saukur rek mantuan akang rek ngusahakeun moal sare moal kieu kusabab kuring mah teu hayang kaleuwitan akang ngan eta anu karasa ku kuring teh teu gararna ngan teu ngarti kunaon teu gararna teh pokona mah
bingung keur kuring oge bingung akang. Cek Bisarmi waktu eta ngajelaskeun deui kaayaan hatena ngan dina waktu eta mah bari rembay ku cai mata bangun kacida pinuh ku kasedih jeung rasa kasieun. Aduh Sarmi bingung keur akang lage ari geus kieu mah rek teu ngajalankeun dawa alasanana kulantaran lamun maneh ayeuna ngomong nyaritakeun alasan anu puguh sieun kitu sieun kieu na meureunnan akang teh ngarti. Sarmi ngarti akang teh bisa nangtukeun sikepna bakal terus atawa moal, tapi dina waktu ayeuna maneh nyarita kitu jeung teu puguh alasanana jadi bingung keur akangna teh bingung. Sarmi bingung komo deui Sarmi, aduh bingung Sarmi komo, aduh tuh kan akang ge nyarita jadi teu pararuguh. Pokona mah akang geus nalungtik eta lembur teh jalma-jalma anu ku akang geus ditempoan tiap imahna loba duitna, emasna oge loba, akang balik teh bakal mucekil pokona mah lamun hasil tak eta anu tak nyaah lamun dibolaikeun atawa teu diteruskeun rencana teh nyaah. Kulantaran lamun nungguan bulan hareup deui mah cantang tuh hasil sabab ngaran duit jeung emas. Ayeuna aya di imah maranehna kan berenang sapoe atawa 2 poe saminggu sabulan ka hareup mah buah-buah dipindahkeun atawa digunakeun keur naon pan lapor berenang. Sarmi gaplah rancana akang teh namun dina penting ayeuna teu dilaksanakeun mah. Cek Mang Komod waktu harita ngajelaskeun deui pamikiran manehna. Bener akang teu salah pamikiran akang teu salah. Kuring oge hayang akang hayang kulantaran percaya akang mah moal salah dina ngintai pasti anu geus diintai ku akang teh nyata loba duit jeung emasna, tapi aduh cek kuring oge kuring teh teu pararuguh rasa nyata mah karep teuing rek dijalankeun hei erek eureun eta anu dipikahayang ku sabab bingung nyaram salah teu nyaramda kararieuh hate teh kuring mah akang. Cek Bisarmi waktu eta negeskeun deui kaayaan hatena, tapi barang keur paguneman kitu pinuh ku kabingung teh torojol ka tembong tina gerbang hareup 2 anak buah Mang Komod lalumpatan kawas anu kacida buru-buruna hayang tereh nepi ka hareupeun manehna. Sampurasun juragan sampurasun, aduh sampurasun juragan aya di bumi tuh sakadap yuh sim abdi duaan bade ieu bade aya periogi juragan hapunten ngaganggu heula sakadap. Cek 2 anak buahna waktu eta ting corowok kitu bari ngetrokan panto. Atuh Mang Komod jeung pamajikanna teh caruring hak, tapi samemeh indit karohangan tamu teh Mang Komod menta pambantuna supaya muka pantoh heula. Teu oge 2 anak buahna teh sanggeus ditarima ku pembantu maranehna geus diuk dina kursi. Ayo atuh Sarmi urang tepungan heula barudak kawasna penting kacida sabab lamun teu penting mah maranehna teh moal lulumpatan kawas diudag-udag gogog sagala. Cek Mang Komod bari nangtung terus singkil rek lempang buru ka ruangan tamu. Bisarmi sanajan teu nyarita waktu eta unggeg terus nuturkeun Mang Komod anu lempang teh heula.
barang nepi kahareupeun dua anak buahna. Mang Komod waktu harita langsung nanya ka Cida Dariana, aya naon maraneh lulumpatan kawas kitu, kawas diberi gujurig bae jeung deui ka mana? Si Kodir ka mana? Geuningan ngan saukur maneh duaan anu datang wari lulumpatan kawas pinuku kasieun atawa karuas kitu. Tanyana bari mencerong kedua anak buahna anu masih kene ka tembong ngahegak napasna teh kawas capek ka Cida. Leres juragan, aduh ngahaja abdi teh lulumpatan kumargi hoyong enggal tapung sareng juragan, upami Mang Kodir mah aya ditu pugu ieu, aduh kumanya nyariusna bingung sawah bade nyariskeun sawah anu ieu anu sakadap dipanen juragan, aduh cilaka juragan sawah teh bingung nyaritakeunna bingung, aduh kumanya juragan itu sawah eta anu dicaritakeun kedua anak buahna teu pararugu ngomong teh kawas anu pinuh ku kabingung jeung kasieun bulabab belebeb teu anggeus-anggeus atuh matak pusing jeung lieur keur Mang Komod. Nah arani kate nyarita teh teu pararugu kitu, aya naon sia, aya naon mun bulabab belebeb kitu, sawah kunaon sawah nu rek dipanen di mana? Kan sawah teh loba nu aing teh di lembur ieu, di lembur tatangga, di lembur sejena deui. Kabener sia ngomong teh. Cuk Mang Komod waktu eta bener-bener ka Cida ambek nempo kaayaan dua anak buahna teu puguh dina nyarita. Bener Mamang, bener ka bener nyarita teh. Lah batak pusing keur kuring keur teh keur loba pamikiran kuring teh. Ayeuna kalah ka ditambahan deui ku maraneh duaan sok kapuh nyarita teh Mamang. Ki juragan ditu tu sawah teh ditu waktosna kabujeng Syekh cak urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu naon sabenerna anu bakal dibejakeun dua anak buah Mang Komod kulantaran nyaritana arap eureupeup kawas ka Cida sieun jeung leuwas. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga pernios.